أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى ya wasi'al karami. Tak kurawak bari hirup di Indonesia, tinggal bersyukur alhamdulillahirabbil alamin. Geus dunia mah asal kapanggih dahar nginum beres. Nu penting ieu hate urang geus wau tancan ka Allah. Eta nu hese. Wau kedeula ka Allah. Negara masalah jam dipusingan ge kurang jaya manganu ngurusan. Udah urusan negara. Pusing tuh pusing orang mikiran teman ngurusan bener jeung teu bener kumaha ngurusan tapi orang ieu urusan diri orang Masya Allah asal di PHK stres asal lapar saeutik stres orang tapi lamun manteng maka Allah henteu dibabaca ku urang wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Nu mantak diterapkeun unggal bada salat abeh urang teh mernah menang nikmat masyaallah anggap khair cak nu bodoh menang coba syar cak nu bodoh mah menang nikmat teh menang nikmat eta teh bagus menang coba teh eta teh jore cak nu bodoh aya cak nu pinter mah lain. Ki Fudel bin Iyad ditanya, pang bagus-bagus da jelema ku basi Ki Fudel Kiai. Pang bagus da jelema mah di mana-mana menang nikmat dunia ceurik, di mana-mana dibere panyakit seuri. Ya sakilo bana mah aya. Malah aya teh. Hayu cak nya ngabalikeun Kiai na ge henteu ulah ngomong kitu sa ka aing. Siapa sok juga aing gitu. Sinis bae. Lamun dagang untung urang silaturahmi menang dunia urang kitu tani bebenangan hasilna gede eta teh ceurik wali mah tapi lamun dagang rugi panyakitan awakna seuri alhamdulillah ya rabbil alamin pancen kitu amat kiai endek kitu bae teh mah wali mah kosi jelema badul arifin lempang lewat ka hiji gunung di handapeun gunung bangun aya nu nyalang kedong di deuleu kunyana ayu heg aya hiji aki-aki barang ditingali eta aki-aki ke matana buta barang ditingali leungeunna eueuhan barang ditingali sukuna eueuhan nya buta leungeunna sukuan borok saawak-awak tapi nya seuri alhamdulillahilladzi afani wa ardani alhamdulillahilladzi afani hartina alhamdulillah teh sadaya puji tentu ka Allah anu geus nyageurkeun ka kaula cih cak badul arif nyageurkeun cager di mana ieu mata buta leungeun eueuh suku eueuh borok pancager heran aing mah cek badul eta ge badul arifin wali ge heraneun ka eta alhamdulillahilladzi afani Gusti sadaya puji tangtu ka Allah nu geus nyageurkeun ka ditanya ku nya heran ieu mah sakieu parahna masih kene seuseurean senyum-senyum bari doana eta alhamdulillahilladzi afani. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kula ngadenge wiridanana alhamdulillahilladzi afani bari senyum-senyum deuk nanya bae ieu mah. Maha suci Allah sadaya puji tangtu ka Allah, Allah teh nu geus nyageurkeun. Ieu teh cager di mana? Mata buta, leungeun eueuh, suku eueuh, borok pan nyageurkeun. Mana cageurna? Jara geus deuri kene ka dieu sia. Bloon sebloon kade diuk ya aing teh deuleu ka sia tapi sebloon amat nya di bloon padahal kieu gede kajian geus lain mah we di bloon bae lah.
nah tah maneh teh nyaho letah kaula cager, nah tah maneh teh nyaho qalbu kaula cager. Dengan letah cager selalu bisa zikir ka Gusti Allah, Allah Allah Allah. Dengan qalbun cager ulah bisa wauh jeung Allah sehingga bisa kadeuleu eueuh mata maneh kadeuleu eueuh mata lauhil mahfuz ku kula kadeuleu. Masyaallah. Cek eta wali aing murigak buluy mah kos kieu. Tuh. Batur mah kos kitu ge masih alhamdulillah urang mah kakarak ge diturunkeun gaji geus mungsang mangsi. Susah masih tak ukur tak kadinya tak ya Allah ya Rabb tak ukuran wauh henteuna diri urang ka Allah ukur ketika menghadapi nikmat ketika menghadapi cocoba ukur aing datang ka mana kakuatanan ya Allah. Imam Syafi'i teh ambeien di mana ngaji jauh Imam Syafi'i ambeien di mana ngajinya menyokot bawa batok segede kitu dah jagetihan Pak topi ngaji pohara jasa dah ngan ngadoa ya Allah ya Rabbi namun memang penyakit ieu bakal ngadeukeutkeun jasa ka Gusti Gusti ridho ka abdi tambahan penyakit abdi tah sia doa wakos kitu tah urang mah lain Pak kakarak saleh basa tiga Gusti kieu-kieu teuing abdi heuh teu ngadoa pohara tah kakarak dagang rugi sakali bae ge geus tatangga nyaho kabeh sadesa nyaho kabeh untung teu nyaho kabeh eta pedagang goblok teh mah kos kitu doa Imam Syafi'i para jasa andai kata ieu penyakit bakal ngadeukeutkeun diri abdi ka Gusti Gusti tambah ridho ka abdi atuh mending tambah kadenge ku guruna Syafi'i ulah sok ada kos kitu lain ngadoa bangsa urang tama jelema sidikin seri bae Imam Syafi'i ditoel kitu ih cek Imam Syafi'i teh nyana-nyana aing ditambahan deui ku Allah Imam Syafi'i ditambahan deui penyakit 2 kali lipat eta masyaallah cek Imam Syafi'i nikmat amat Gusti ngeunaheun biasa tah mazhab urang eta Imam Syafi'i kos kitu tah tekayawan ku batur ya Allah kunanta begitu ditambahan aja nyana teh seserian nikmat jasa lantaran naik langsung jadi kutubul aulia dina autad nyana kutub tuh hebat jadi wali ku begitu ngeuneunahan pemobilan dahar pakaian lain wali teh kos kitu wali wali sih bos gitu susu wali mah dibere payakit mun teu bere payakit dibere problem nu gede mun teu bere problem nu gede dibere susah wali mah kos gitu teh masyaallah cendapan Gus Dur mah wali ge nya mah naik mobil mewah bae kadeuleu ku ente mewah ge emang nya hayang teu hayangeun aya ka kula hayang cenah jadi wali tapi kos Gus Dur kurang emang naik mobilnya BMW jakin itu Alphard ih jelema deuleu zohir bae tapakna apa pernah Gus Dur ngadahar duit pamarentah teu pernah apakah ketika disumbang ku batur di dahar teu pernah Masya Allah sakitu lobana duit kadaharan tapi nyana mah teu ngadahar ai urang mah pantes teu ngadahar ge eueuh aing mendek diuk bae dahar teh dahar ge ku bagus geus datang encan sia ka dinya geus datang encan lamun kayakinan sia geus datang ka dinya bakal bener tapi lamun sakadar ngadenge surah encan kayakinan mah bisa payah kalaparan sia ulah tetep bae sapoe geus nu mere dahar mah nginum ji aing jadi kos kieu ye geus jadi kunang-kunang poa payah geus kurang keyakinan sebab naon sia keyakinan ka Allah na melalui naon coba heula mentak tama kudu ditungtun ku guru thariqah untuk mencapai hakikat lantaran make contoh-contoh kapan ji keyakinan teh aya ilmu yakin aya ainul yakin aya hakul yakin lamun urang geus datang ka hakul yakin dicontohan ku cak-cak teh kudu hese Imam Syafi'i ilah mah dina hikam nya nama nyonton make cak-cak urusan rizki teh
kumaha cak cicing bae hiber henteu ka mana henteu nu datang dahareunana ka nyana atuh naonan tareungit datang ka nyana coba jeung panyakit eta reungit nyanana cicing bae cak kunaon tuh reungit ka dinya caplok paneta dahareun nu datang ngaranna dahareun tah mun urang geus boga kayakinan model cak menang cicing bae urang geus lamun aya kiai cicing bae kiai cak manuk onam cek sehato ilah manuk onam nyana aya hibran ti sayangna merendah keneh sanajan nyana teh berangkat khimason tagdu khimason taruh bitonan nyana indit ti sayangna keleh beteung sore datang ye gendut beteungna teu pernah kadenge manuk boga pabrik teu pernah kadenge manuk boga perusahaan sugan supermarket Indomaret dan lain sebagainya henteu tapi nyana indit ti imahna hiber sore anakna kaparaban nyanana gendut ngan eta make usaha keneh nu leuwih hebat cak nyana mah asal keluar bae tadi paratok meh huluna cek kadang-kadang kupu-kupu nu gede ge kadahar meh bloon jak teu kupu-kupu deuk naon tuh kadinya ya nang saha eta ngatur nang Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadihi gua rendut eta cak pohara jasa lempang teu daun henteu dahareun udah ratangna atuh berarti urang mah ieu bloon eleh ku manuk eleh ku cak make jeung gelut sagala urang mah neangan sesuap nasi make jeung teu salat sagala neangan sesuap nasi eleh ku cak eta cak kadengena doang kurang padahal mah jika kadengena ku urang cek lamun urang dibere kaberenehan sieun ka cak sebab nyana teh muji lo urang lamun keur hees kieu aya cak haju urang dibere kaberenehan Allah sial nyinggung aing sial sia Allah-Allahan aing kerek bloon sial bisa dipaehan ku urang cak tak eta kitu teh eleh ku cak urang waduh si atoh ilah mah geus pohar jasa hese urang nyaritakeun ilmu hakikat lamun eueuh si atoh ilah hese tah dibere contoh ku Syekh Athaillah teh datang henteu sia keyakinan sia kadinya datang ka manuk make ikhtiar keneh ngan sakikituna datang ka cak geus ikhtiar sama sekali urang datang ka mana kudu aya nu nungtun mimiti ngaji heula supaya aya ilmu geus aya ilmu ngaranna ilmu yakin ye bener ye naik dilaksanakeun supaya datang ka ainul yakin sageus datang ka ainul yakin dibere deui hak jadi hakul yakin geus datang ka hakikat di dinya nikmat hirup bus datang ka dinya lawan Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadih Gusti Allah mah nu maha ngalindih nu maha gagah saluhureun manusia saluhureun hamba di antara keistimewaan jeung kagagahan Gusti Allah teh wa yursilu alaikum hafadzah Gusti Allah ngutuskeun urang kabehan ka malaikat hafadzah malaikat hafadzah teh malaikatun tusi amalakum malaikat anu tukang ngitungan jeung nuliskeun kana amal-amal urang likuli insanin malakani tiap manusia aya dua malaikat malakun an yamini hiji malaikat dikatuhun wa malakun an shimalihi kadua malaikat dikencaeun sing yakin sing hade aya dua malaikat posisina cek sakaol mah di dieu malaikat teh cek sakaol mah di dieu di bibir katuh urang ditungtung bibir kenca urang cek sakaol mah nyana teh dipundakeun urang eta mangan sakadar caritaan beuki ka jero nu jelas aya dua malaikat yakinkeun deuk di mana bae posisina hiji katuhu nu hiji dikenca nu belah katuhu teh ieu nyana tukang nyatetan anu bararagus faida amilah hasanatan katabaha sahibul yamin
dimana orang berlaku baik ditulisku malaikatmu aya di katuhun orang salat orang puasa orang zakat orang ngaji orang sedekah anu kanyahoan amal-amal orang mah kanyahoan kabeh ku malaikat moal aya anu kaliwat kecuali nu aya di qalbu urang malaikat ge teh nyahoeun pokona mancak di dieuna ge pancak di dieuna tah malaikatun tusi amalakum pagawean berarti pagawean zahir dicatat kabeh jang diangsongkeun engke ka Gusti Allah do bakal ditimbang teh ya catatan amal urang engke bakal timbang catatan amal urangna ngejedog di dinya di mana-mana beramal goreng wa idza amila sayiatan qala sahibul yamin li sahibis shimal di mana-mana urang sebagai manusia ngalaksanakeun kagorengan cek malaikat luka tuhu bebe jaka malaikat anu kenca isbir ulah waka dicatet heulana ulah waka cek malaikat tu kenca pannyana ieu geus maksiat heula la'allahu yatubu minha sugan bae nyana tobat geus ulah waka dicatet karunya engke di akhiratna masyaallah waharajas ketika beramal bagus langsung catet tapi ketika beramal goreng malaikat nu katuhu nganasehatan isbir ulah ka jatuh ulah ka cak nu kenca padi geus beramal goreng nya keula lalahu ya tubuh boting tobat ke abeh ulah aya catetanana oh geus tunggu aya ki haji ngebonceng simba cak anu katuh ulah ka catet ulah ka sabar heula sabar oh tobat beres balik Ki Haji seserian mantap jasa terus sabar apa ya sampai ting nyana teh masih seserian kan we kakarak cak nu kencak mah ya catet atuh geus situ mah catet tapi lamun berang nya ngabonceng simba ngabonceng Lampung putih gede adat penting natas kisah Gusti aduh renganan eta lain mah rom Gusti haram nyana nyekelan kacangkeng abdi aju ku abdi direm susuna karasa katonggong aduh eta jahenya gede cenjekna susuna sotobat Gusti ka Gusti moal deui tuh teh dicatet kumaha teh cenah cak nu kenca teh geus tobat geus boleh catet lamun datang ka isuk deui nya teh datang ka perlakuan nya datang ka ngalakukeun can tobat ya catat Masya Allah mantap sing ade dua malaikat na ieu lah wa yursilu alaikum hafazah dua malaikat jadi akhirat buku urang aya dua hiji nu belah katu nu hiji belah kanca dihijikeun dibuka satu persatu tet salembar demi lembar salembar demi lembar tenden di mizan timbangan nu kenca tenden di mizan engke mizan nu katuhu nu ieu mizan nu kenca nu ieu beratan buku nu mana urangna aya di tengah-tengah di dinya sedengkeun timbanganana segede dunia nu deuk ditembangna segede Haji Asep leutik jasa cek urang atuh tah teu kudu gede-gede naon eta deuk nembongkeun kadahsyatan Gusti Allah buku ditimbang amal teh katuhu jeung kenca cek urang dihadapkeun ka dieu urang geus beureumbaan ka mana ye aduh puyang urang makanya ditonton ku manusia kabeh Haji Asep ayo timbang teh cek Haji aing kumaha ieu lalakon koteng masih kena oyak-oyakan tah jelema ge mah nuluku nu kicep-kicep ngenca aduh cek malaikat ji ngenca ieu aya amal naon emang kita coba amal naon itu nupang dahsat-dahsatna aduh iya sok ngaboncengan simba SMS-an teu katobatan eta bahaya sih ada dan lain-lain duh masyaallah inggis jasa wa yursilu alaikum hafadzah
hatta idza jaa ahadakumul maut, di mana sehingga datang hatta goyah lalakon hirup urang tadi dititipan dua malaikat datang ka paeh salila hirup urang terus bae diaping ku dua malaikat nu mantak minimal urang teh izin ka malaikat ketika urang asup ka WC malaikat teh cicing di lawang WC eta teh neuleukeun urangnya na teh nu mantak dina ahli tasawuf masuk ka WC ge make samping lantaran bener di luar manusia teu ningali tapi ka malaikat mah neuleukeun cek malaikat aduh taki haji cek malaikat oh komo lamun awewe mah dideuleukeun ih aya naonan eta kan malaikat teu boga nya nama lain awewe lain lalaki jadi dilewe gitu ih aya kacangan Nih urang isi asup kadinya sih ada mentak diuk ulah kena komo datang make naon karangaranna tilam. Nah hirup urang dititipan dua malaikat, ieu malaikat raqib nu ieu ngaranna malaikat atid. Ta eta teh datang ka maut hatta idza jaa sehingga di mana datang ahadakum da kasalasiji aranjeun kabeh al mautu paeh tawafat rusuluna mautkeun ka eta ahad yakni ka urang rusulna utusan kaula nu agung cak Gusti Allah saha malaikat nu sejen deui ta mah al malaikatul muwakkaluna biqabdil arwah malaikat anu diwakilkeun ku Gusti Allah jang nyebutan roh-roh manusia bahasana rusuluna jamatina rasulun rusul numadak al malaikatul muwakkalun malaikat tu diwakilakeun ku Gusti Allah tita nyabutan berarti loba malaikat eta anu nyabutan ngan pemimpin nama hiji malaikat Israil hiji nya ta ngan anak buahna wah geus teu kaitung layu sudah moal ka itu mantak dijamakeun rusuluna geus aya utusan anak pemimpinna hiji malaikat Israil hayang nyaho sagede kumaha eta malaikat Israil teh mun hayang nyaho kagedeanana eta teh lir teh beda jeung piring nu dihareupan ku manusia dunia teh segede piring segede eblek jadi manehanana neuleukeun sapoena 2 kali isuk-isuk jeung sore-sore dideleukeun ku malaikat Israil neuleuh ka lauhil mahfuz neuleuh deui ka eblekna atau ka dunya ka sore-sore neuleuh deui ka isuk-isuk neuleuh deui nu mantak dideuleuh lantaran cek mujahid ju'ilatil ardu limalakil maut misla tosti cek ieu mujahid ti Kangjeng Nabi dijadikeun bumi pikeun malakal maut ku gedena malakal maut lir teh beda jeung ngaharupan pinggan atau ngaharupan piringnya tanawalu minha hina izin manehanana bisa nyomotan langsung lantaran segedena piring atuh deka mana sia dicomot atus piring atuh segede piring geus deka mana sabaraha miliar manusia piring di jero piring malakal maut kitu percis sakumaha ngahareupan piring bae ya Allah ya Rabbi dunia kulluha baina rukbatai malakil maut dunia sakabehna kaluhur 7 lapis langit kahandap 7 lapis bumi ieu teh baina rukbatai malakil maut aya dina dengkul malakal maut leutik ajumanehanana ieu nele sapoe sapeting teh 2 kali neleukeun anu ragragti mustawan sidratil muntaha
Sidratil Muntaha teh hiji bentuk tangkal kayu didinya daunna teh aya ngaranan manusa hiji-hijina didelekeun ku malakal maut asal geus geus kuil saya nya Jepri geus kikituan tabeh kitu heula 40 poe eta geus mayit berarti tinggal ragagna doang tangkal Sidratil Muntaha nu teu kadeuleuh tungtungna ku Kangjeng Nabi saat eta ku gede-gedena tanggal Sidratil Muntaha ku malakal maut didelekeun eta asal geus daunna nah dideleuk ka jelemana sia 40 poe geus mayit tah sebab geus kitu tinggal ragag asal ragag ngek tak jadi kuil-kuilan heula mentek Syekh Abdul Qadir waktu keur muriang teh waktu keur muriang geus daratang kabeh careurik cek Tuhan Syekh Abdul Qadir leuleuh ka Sidratil Muntaha dibere dibukakeun hijab ku Gusti Allah ngarannyana masih manteng keneh encan kitu encan naon katukeun kitu ngaranna naon tah ngaplek encan ngaplek jadi masih ajeg kene cek Tuhan Syekh Abdul Qadir ulah ceurik kabeh wahai para pamajikan wahai para anak dulur kabeh lantaran abah nu ieu moal kapae gering nu ieu mah sebab tuh deuleuh masih kene can ngaplek ka hiji nomor kedua anak abah nu ngaran Abdul Razak masih kene aya di tonggong abah dibere tah Pak Haji ge engke datang ka ieu mah kitu bae lamun muriak malah kapae abah mah kadeuleuh di Sidratil Muntaha tuh teger kene prak isukna modal nya nyahoan antak Ki Haji iya nurang carita paeh mah masyaallah tah mantap 40 poe ngaplek geus mayit ngaranna urang ngobrol jateu muriang deui sagala rupa masyaallah geus geumor jeung mayit eta teh sok aya bae teh bahasa-bahasa anu aneh bahasa-bahasa anu mengarahkeun kana yen manehanana deuk maot sering bae geus kajen ku kumaha ge kadang-kadang silaturahmi kaunggal dulur kaunggal babaturan aya nu kitu aya anu kieu babagi bae eta geus harta tah abah mah geus moal eta geus dibere sadar ku Gusti Allah asal geus 40 poe ragag tak langsung Israil asupkeun ka kantong set eta kantong eta teh mun kurang ditarik hirup deui kantong ruh ya Allah ya Rabbi endek lumpat ka mana tuh urang boro-boro ku Gusti Allah fauqa ibadih al-qahiru fauqa ibadih nang ngadenge malaikat mah bae kos kitu mentek ulah sok bloon deui urang hirup ya Allah ya Rabb tah eta malakal maut Israil jeung para penggawa para hadam-hadamna nyabut nyawa ketika geus datang ka ajalna wa hum la yufarritun moal lalawara moal sembrono sehingga kasalahan moal aya nu paeh kasalahan moal aya cak ieu muriang nu ieu cager bugeun lantaran di ditu dan nu ieu tak cak urang salah ta malakal maut tah bigireun ieu mah nu geus geringat 3 tahun urang mah bisa kos kitu tah henteu malakal maut ieu teh gering-gering bae can gaplek mah di ditu tenang bae ngaplek ka kara ayo sehat tinggal sehat geus gaplek cak malakal maut deuk ka mana sih heuh jeung kabar sagala geus ngaplek bloon sia eta urang geus ngaplek itu mantak sing hade masyaallah eueuh nu kasalahan eueuh nu sembrono wa hum la yufarritun yana yuqsiruna fiha fima yumarun moal aya lalawara naon nu diparentah ku Gusti Allah can waktuna hajar bae moal aya malaikat moal aya bahaya tuh emangna polisi di urang hakim di urang jaksa di urang can waktuna ge hei ieu mah geus waktuna ge lantaran nyogok eta teu kitu nya nama la yusuna ma amarallah geus kitu kumaha tah pae sumaruddu ilallah dibalikeun ka Gusti Allah Allah teh maulahumul haq pengurus Gusti
pemilik anu lurus anu bener pengurus anu bener-bener dek dinaonkeun ieu liujazihib dek dibalas kuari mah urang diurus teh alah pengurusan majazi tah mah ke urang bebalik ke pengurus anu sabener-benerna Gusti Allah sakumaha nu baheula urang waktu di alam arwah balik deui urang ka ditu deui ka Gusti Allah tinggal kumaha babawaanana. Jadi di awak urang teh aya dua, nomor kahiji jasad, nomor kadua ruh. Dua. Ta eta teh ngasukeun roh kana jasad. Diserahkeun ka Gusti Allah, nyanggakeun sadaya-daya. Wa huwal qahiru fauqa ibadi. Ai jasad makasih kandel, supliun bangsa handap, zulmaniun bangsa poek, bangsa zolim awak urang. Apanun bangsa bacin bau awak urang. Airuh mah latifun nazifun kohirun lelembutan lembut bangsa bangsa uluyun bangsa luhur ruh mah nazifun tohirun rahmaniyun rabbaniyun irah urang. Jadi bertolak belakang antara jasad jeung roh sangat berbeda. Sebab non, sebab di antara roh dibere nafsu jeung syahwat. Ini mentak di ilmu thariqah engke bakalna digambar awak urang teh lain sazikir-zikirna. Digambar aya lelembutan posisi-posisina di mana roh nu mana posisina. Dek naon dek dibersihkeun ruh teh. Sebab urang mimiti ibadah teh make ibadah zahir fikih ngaranna. Kemudian orang make ibadah teh golbu kadituna make roh. Nah ieu ruhani urang ke manu ibadah teh nu teu kanyahoan ku malaikat apa doh mah hancam hanya nulisan anu kadeuleu ku matanya anu kasaksian ku nyana ibadah pagawean zahir ketika geus pagawean qalbu jeung roh malaikat hafadoh ge geus teu nyahoeun hanya Gusti Allah. Nu mantap ketika ditimbang berat kakatuhum padahal amalna teh sabaraha malaikat dia protes Gusti jabukurna ieu sakikieun kok bagus amat hanya aing nu nyaho cek Gusti Allah lantaran nyana nu zikir ka aing tiap nangtung tiap diuk tiap rek sare ngedeng dan lain sebagainya siamat teu nyaho cek Gusti Allah ruhnya na ancul-anculan ka aing nu matak ibadah lamun geus make ruh bakal nikmat ibadah teh geus teu make awak deui awak pasabira teh mah lalagaan doang ngahareupan dahareun jang awak ngahareupan inuman jang awak ngahareupan si embak jang nu handap segitu bae tah hirup mah gitu bae tapi ketika ngahareupan bacaan Al-Qur'anul Karim qalbu ruh ketika maca sholawat qalbu ruh ketika istighfar qalbu ruh ketika urang ngaji kos kieu ruh roh urang ya teh keur mikir roh urang teh set roh urang narima karena keaslian bener cak roh teh kos kitu sadar hate urang dipadu jeung roh sebab di jerona aya sir nah tidinya teh bener cak roh teh kos kitu sadar benar sadar kesalahan di jero majelis luar biasa tobat bener tobatan cakro teh atuh ulah cilaka kabehan urang ke di akhirat oh nya geus tobatan bae urang ibadah bae geus ka Gusti Allah ketika urang teh ngahiji tak qalbu jeung roh teh kitu kaayaanana tah di dunia mah jasa kedeung geus urang mah ibadah bae geus ka Gusti Allah bener jasa eta urayan Al-Qur'an teh geus bener jasa cakroh teh kos kitu kaluar bae ti majelis taklim Mio di start tang ayah baik jahe tadi ke mana kasih kupa sekian nanti gue lagi ende emang neng jeung sa tadi anda naik angkot ye mbah jeung sa sorang gue lah milu baik oke deh roh mata dendam roh tolol goblok cilaka sia cak roh cak nafsu ya cak nafsu terus
bangunna putih ya ieu mah cak nafsu tah hawa nafsu cak roh ulah cilaka ieu cilaka Roma pancek tadi gen nazifun latifun nazifun tahirun rabbaniun roh pedang langsung ti Gusti Allah pangheulana diciptakeun teh roh memeh urang aya bi alpaisana 2000 tahun sebelumnya dunia roh geus diciptakeun ku Gusti Allah ku ari tinggal diasup-asupkeun bae tata cakro teh aduh cilaka ieu asana balik ka Gusti Allah cilaka ieu balik ka Gusti Allah aduh cilaka jasa yeuh tetep we cakawana sudah ya roh ieu putih tanya dilalaunan-keun kurang emang Mbak di mana cicingnya di situ di Cikupa deket Citra ya emang sebelahnya Pabuaran situ udah lama Mbak di lama udah pindah-pindah dulu pabrik Ono baru sekarang pabrik itu ya Lampungnya di mana Mbak saya Lampungnya di Krui jauh iya jauh makanya segen pulang sekira itu udah pernah kawin udah suami saya nggak bener ninggalin saya jadi sekarang janda saya Pak Haji punya istri nggak punya sih atau punya juga nggak apa-apa emang di agama makan boleh laki-laki makan 2 Masya Allah mantap mantap biasa aduh guys luar biasa muringkak bulu ujianannya aduh ya Allah ada nomor HP-nya enggak kata terus adlon cakrote aduh haji cak langsung terus asana hesen yang anu putih kos kieu hese eta mah adapun ka ditu na mah atuh aing ngeunaheun terus rumah tangga main teu atuh tuh babari teh mah tah ngaranna milik geus dihareupeun teh mah Masya Allah eta kos kitu tah keur di jero majelis iya waduh geus tobat aing geus tobat keluar ti lawang majelis eueuh deui ta tobat Masya Allah nah awak kurang teh 2 roh hiji jasad hiji nu mantak ke di akhirat roh teh ieu teh nyarekanan awak goblok cak awak teh aing mah pan bagus diciptakeunna tungtung nama ka neraka jeung aing-aingna roh kan bawa ka neraka sial jasa cak roh teh ye atuh cak awak teh sia teh kunaon daek bae lain hayu ka aing teh ye pan aing mah bangsa robani sia mah bangsana bangsa jismani sia mah pan sakifun berat supliun bangsa handap zulmaniun tah ieu teh apan ku aing jijieun alat siap teh aing teh teu bisa daya sebab aing melatip bisana aing kanyahoan aya di awak sia pan sia ngaji ka Cilongo pan harita ku aing tah eta nu bener mah ulang ngridit urang tah eta nu akur mah pan atuh sia kaluar di majelis aju ngridit deui atuh sia teh ngabejaan ribut cenah di hareupeun neraka ribut cak malaikat ular ribut sia saruana eta mah percis bae aya jelema buta ngan bisa lempang aya jelema neuleuh ngan teu bisa lempang kemudian datang eta anu bisa neuleuh ngan gempor teu bisa lempang ngobrol nyana tuh di hareupeun imah Pak Haji buah bola de jasa buah cak nu buta sia bisa neuleuh aing mah teu bisa apaan gua deng kumaha ge buah tuh aing mah bisa maling aing teu bisa aing bisa neuleuh doang ngan teu boga suku kumaha nyokotna tuh neuleuh bae aing sarua bisa lempang aing mah bisa lempang ngan teu neuleuh aing mah bisa neuleuh ngan teu bisa lempang barengan yuk barengan aing punggu gusia ayo dipunggu nu gempor kudu buta nu buta ada dampak deh kebenaran ayo lebang cekelah ngarang nage buta ngaler ngidul doh geus datang ieu ka tanggal buah dialaan ku nya tak geus balik tah eta nu bakal disiksa apakah nu beuntak apa nu buta ribut
ge nu buta teh jeung nu gempor di hareupeun neraka ribut. Ge, Gusti, abdi mah pan lamun henteu dibawa ku nu buta mah, abdi geuleuh tinggal deuleupan gempor. Cak nu buta tolol sia meureun. Aing bisa leumpang ge aing ku sia teh dituduh-tuduh mah pasti dipunggu di aing goblok beureunanan sia. Ribut cak malaikat ulah ribut kabehan berjamaah ka neraka. Ieu ge sarua awak urang jeung roh tadi dibandingkeun model kos kitu. Geus bae kabehan bae roh jeung awak urang ka neraka. Nu mantak mumpung urang dibere kesempatan ku Gusti Allah, ja ieu teh bakalna sumaruddu ilallahi maulahumul haqq. Bakal dibalikeun seluruh makhluk ka Gusti Allah sebagai pengurus anu sabener-benerna. Ala eling lahul hukmu, hukum ngan nu Gusti Allah doang engke saat eta. Mana hakim nu baheula di dunia sok ngahukuman ka dieu sia. Hakim geus ceurik bae teh heula. Jaksa mana jaksa? Pengacara ada sia. Nu baheula di dunia dibere kekuasaan hukum, hakim teh, jaksa teh, pengacara teh, termasuk polisi nu sok bawaanana, termasuk pemerintah anu ngabsahkeun jeung ngawenangkeunana, dipanggil ku Gusti Allah raja limanil mulkul yaum. Mana raja nu baheula ku tutang keteteng di dunia? Ha, anal malik cek Gusti Allah. Ai raja kuari. Ayo sia. Sabaraha tahun sia ngarajaan di Indonesia? Hah? Nyaon teu aya sabaraha fakir miskin? Aya sabaraha anu yatim piatu? Aya sabaraha rangda? Tah nu rangda mah abdi ngaho. Tolol sia, goblok sia. Raja ditanya, "Sia nyaho rangda?" "Nyaho rangda mah cenah." Tapi nu geulis doang, blon teh coba eta. Lurah ka mah tuh. Nih dipanggil sumaruddu ilallahi maulal haqqi. Ala cak Gusti Allah, eling, awas, ingat, lahul hukmu, hiji nu boga hukum Gusti Allah. Dikumbah ke urang peta urang. Sebab kekuasaan geus di aya Gusti Allah deui soal hukum di Gusti Allah. Neraka make ngalentab-lentab ngabuncal-buncal cai luar biasa ngagolak teh jangan ngagolakeun jelema-jelema anu maksiat. Jang ngulub jelema anu munkarat nu maksiat. Jang disate jelema-jelema anu kuari teu pararugu geus disadiakeun sateunana. Geus disadiakeun cai ngabuncal-buncal ngagolak ribuan tahun. Numun dikaluarkeun ku ari seuneu sagede jarum bae ge urang modar kabehan. Engke mah dikulub kadinya krebek kuari dasi ambai-ambaya. Kuari sapatu herang, mobil bisa gemilau anu luar biasa. Istana sakitu megahna salin ganti awewe ti mimiti nu putih datang anu hideung los. Engke sia rasakeun. Ala lahul hukmu, Gusti Allah nu boga hukum. Moal bisa ngadalil ngahujah aya kitaban di dinya dua malaikat hafadoh nulis. Kos aya dua jelema panjang bae. Tungtung nama aya hiji jelema sia lamun hayang jelema kudu neangan mutiara, lamun geus kapanggih ku jeung mutiara kakarak sia jadi jelema. Dua jelema penafsiranana beda. Nu ieu mah nu pertama penafsiranna mutiara asli batu, nu ieu mah mutiara makrifat, beda jalan. Nu ieu mah tuh terus bae neangan ka laut neangan mutiara, beda jalan. Nu ieu mah terus bae ka pesantren majelis taklim. Laporan dua nana, nu ieu mah mutiara asli, nu ieu mah mawa makrifat. Kakarak. Padahal guru da eta keneh. Beda keyakinan, beda datangna. Tuh nu ieu mah yakinna bahwa nyana teh lantaran tata dina ge hayang dunia, tafsiran nyana teangan mutiara beneran. Nu ieu mah datangna lantaran hayang husul ilallah ketika teangan mutiara makrifat. Jelemana eta keneh mursyidna, berbagai keyakinan murid nu datang beda engke bakal. Mantak di akhirat aya mursyid teh guru mursyid, muridna nu ieu ka neraka, nu ieu ka surga. Mursyidna nyana keneh. La ilaha illallah bareng. Tapi nu ieu ka surga, nu ieu ka neraka. Protes nu ka neraka. Masa sih guru kula eta keneh, zikirna eta keneh, tapi kok ieu kula mah ka neraka?
Kakarak diproses panjang dah dongeng nangke engke insyaallah mun ka umuran ku seta ieu mah wa umli lahum inna kaidi matin wa umli jeung bukula diserentekeun dingkekeun diakhirkeun teu disiksa di dunia dibohong broi ku dunia sebagai sidraj. Oh, horenganan dek dicilakakeun alas cak Gusti Allah aing ngomong sanas tadrijuhum min haitsu la ya'lamun, bakal ditarik saeutik-saeutik. Eta adalah merupakan ucapan Allah, rencana Allah, sanas tadrijum saeutik-saeutik kuring bakal digesleukeun. Inna kaidi matin, sanjanjan rencana aing panjang upaya aing kahayang aing dek diistidraj matin kuat ca nu bisa ngalawan aing moal bisa sia Yahudi nu matak ngalawan kaum muslimin mukminin emang ku aing dek digesleukeun ka neraka diistidraj inna kaidi batin. Nasrani nu matak keukeul bae ngalawan kaum mukminin emang nyana ku aing teh dek dikanerakakeun inna kaidi matin, rencana aing kuat nyana dek dikanerakakeun datang ke perang jeung mukminin. Kitu kene kiai-kiai anu ku aing endek dicilakakeun. Quran aya di nyana, hadis aya di nyana, tapi ku aing endek dicilakakeun. Inna kaidi matin diistidraj ku aing. Malu saku kumaha nyana? Inna kaidi matin. Rencana aing panjang upaya aing kuat sah bisa ngalawan. Kunaon maksud kitu nafsu nyana. Ketika jadi kiai asa jadi kiai, nafsu nyana. Ketika jadi kiai asa mulia, nafsunya anak. Ketika jadi kiai asa agung, nafsunya anak. Ketika jadi kiai asa jadi raja, iyalah hijab. Cilakanya anak. Mantak hayang diundang ku bupati, ku wali kota, ku gubernur. Kos kitu mah cilaka. Kumaha tah lamun urang teh hayang aja diundang, masalah. Aja cara dibere duit bermasalah. Eta kos kitu. Mantak ulama embung dipanggil ge bisa dibere duit. Kumaha cara lamun teu dibere duit, masalah teu dibere duit mah. Aju kumaha tuh lamun diberena leutik, bermasalah. Ulah dunia mah dunia hina urusan ku urang nu jujur ju adil tasarrufkeun jeung agama ulah sok dicampur adukeun. Anta qulta linnasi ittakhizuni wa ummi ilahaini min dunillah. Wahai Isa putra Maryam, apakah engkau telah mengucap, telah berkata, menyeru kepada seluruh manusia, kepada segenap manusia yang ada di dunia, agar supaya menjadikan engkau dan ibu engkau sebagai Tuhan selain daripada aku? Apakah engkau pernah berkata seperti itu? Qul subhanak, cek Kangjeng Nabi Isa nyucikeun Nabi kalawan nyucikeun nyaan ka Gusti Maha Suci Maha Bersih. Tina sadaya-daya ucapan nu teu layak ka Gusti mayakunu li an aqula ma laisa li bihaq. Teu layak teu pantes ka abdi kudu nyarita kana caritaan anu lain hak, caritaan anu bener. Lantaran Nabi pandi barang ku Gusti titah nauhidkeun ka Gusti abdi teh parantos Gusti nauhidkeun, ngajakan nauhidkeun ka umat keseluruhanana di dunia harita. Eta mah ngaluarkeun mujizat soteh bagi jelema-jelema anu teu percaya bahwa abdi utusan Gusti, bahwa Gusti teh pangeran anu ngadamel langit jeung bumi. Ku abdi kakarak dikaluarkeun eta mujizat, tapi eta mujizat teh endahan ku anjeunna dianeh-aneh, diaheng-aheng sehingga dijadikeun pangeran padahal abdi mah teu pernah nyarita. Kudu abdi sareng emak abdi disembah-sembah teu Gusti. Eta ma in kuntu qultuhu faqad alimtah, andai kata abdi nyarita sakumaha caritaan tadi, da Gusti mah maha uninga. Andai kata Gusti ka abdi majar teh abdi nyarita ittakhizuni wa ummi ilahaini min dunillah,
besi bae abdi teh titah ngajadikeun diri abdi ku abdi diri ba abdi Siti Maryam supaya jadi pangeran dititah jadi pangeran andai kata abdi nyarita kitu ingkul tukul tupan pakodalim ta Gusti mah pangeran maha uninga ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik Gusti maha uninga naon anu tersimpan di benak hati abdi jujur lubuk hati abdi tina rahasia golbu abdi wala a'lamu pani fi nafsik abdi mah teu terang kana rahasia nu aya di Gusti di akhirat ieu sakieu ayana abdi mah ciptaan Gusti titah nauhidkeun ka Gusti abdi instruksi-instruksi Gusti parantos kemudian umat-umat manusia ngajadikeun pangeran ka abdi beusi abdi kacaletot nyarita pan Gusti maha uninga nyangakeun sadaya-daya Gusti lantaran Gusti mah maha uninga kana anu tersimpen di jero hati abdi sedangkeun abdi mah pan teu terang naon rahasia nu tersimpen di zat Gusti anu sadaya tersimpen di zat Gusti abdi mah teu sadaun kelor teu sabakatul hiber terang pan anu maha uning Gusti anu terang kana sagala nu gaib innaka anta alamul guyub Gusti nu agung anu terang kana seluruh nu gararaib maha terang maha uning abdi mah nyangakeun sadaya-daya ka Gusti beusi abdi kacaletot nyarita waktu di dunia padahal mah asana sangat dijaga abdi mah mayakunu li anakulama laisa li bihaq asa teu pernah nyarita nu teu layak nu teu bener komo nitahan jadi pangeran ka abdi mah paralun teuing tah kadenge ku umat Kristen ke kadenge ku umat Katolik ke kadenge ku umat Protestan ke ieu teh maksudna mah ngajejele pan maha uninga Gusti mah henteu kudu ditanya Kangjeng Nabi Isa teh ja utusan Gusti Allah seluruh ucapanana hembusan napasna kiceupna kabeh geus kauninga ku Gusti Allah ieu mah di BAP sote ditanya sote supaya kadengeun tah ku Paus Paulus supaya kadengeun tah ku umat Katolik Kristen di mancanagara kadenge ku sia kadenge ku sia wahai kardinal kadenge ku sia wahai Paulus kadenge ku sia wahai pendeta-pendeta kadenge ku sia wahai para itu Kristen Katolik dan lain sebagainya jaki itu Isa teh eta nabi aing ja teu pernah ngadeng teu pernah ngomong bahwa titah dijieunkeun pangeran kok sia nyanyahoanan ayo geus teu daya teu upaya ku harinya neuk nyen gereja unggal juru engke mah nyana teh neuleuh neraka tinggal urang meh hakan ku sia leg-leg tah ku sia gereja tah urang ge mah kos kitu teh surak cek babatur ulah ka surak sih can apa ya tuh aing mah henteu ka gereja ge aya sia sok ka masjid henteu nya atuh satu bener gitu bagus jelas kana neraka tuh lawaka sok yang serikeun sia nyaho teu tihang masjid di lembur sia sabaraha samakna geus diganti nyaho bara ngomong ih sia bisi kadengen ku malaikat ye sak aing ge ayo sia teu kudu dilapor-lapor ka malaikat mah saurang-saurang geus aya bukuna sia seserian mah atuh aing mah tuh panitia masjid aing mah tuh deuleuh ku sia tuh aing tah tapi pan sia teh nyokotan duit saeutik hampura teh mah yang beli rokok doang sia sarua teh kitu teh ieu ge neraka keneh sia neraka keneh aduh pasini wae jelema wah kur di sidang gitu teh pasini jelema wah mantap kebel ge ribuan tahun eta hiji bae ge angel sedengkeun sungut pati teh engke bakalna dikunci teh ieulah Kangjeng Nabi Isa ma qultu lahum illa ma amartani bihi an yabudullaha rabbi wa rabbakum
wa kunta alaihim syahida. Teu pernah abdi nyarita ka seluruh manusia kecuali caritana nu ku Gusti dipiwarang kagu ka abdi. Gusti pan miwarangna ani budullah rabbi wa rabbakum. Wahai manusia sing ibadah maneh ka Gusti Allah pangeran kaula jeung pangeran aranjeun kabepan abdi atos ngalaksanakeun kitu. Dakwah abdi teh titah ngaibadahan Gusti lantaran Gusti teh pangeran kaula jeung pangeran aranjeun kabeh. Ku abdi ge dibejakeun ieu teh mukjizat teh mukjizat ti Gusti Allah. Bisa nahiber turunkeun hujan nyekel batu jadi perak jadi emas ngahudangkeun jelema ti kubur. Kade ieu teh lain kaula ieu teh mukjizat ti Gusti Allah pan ku kula teh dibejakeun eta mah janguatan bahwa kula teh adalah utusan Gusti. Anu kudu diibadahanna mah disembah mapan Gusti. Tah kula teh geus nyarita kitu mah qultu lahum. Teu pernah nyarita abdi ka manusia ilama kecuali caritaan amartani nu ku Gusti diparentah ka abdi yane titah ngaibadahan Gusti sebagai pangeran abdi jeung pangeran aranjeun kabeh. Pan wa kunta alaihim syahida atuh Gusti ge jan ningali ieu jeung Gusti ge neuleukeun ieu Gusti ge panyaksian ieu. Amna mimma yaquluna abdi teh pantos nyegah ka aranjeunana tina ucapan-ucapan aranjeunna mangerankeun ka abdi. Madum tapihim selama Gusti ieu madum tupihim salagi abdi langgeng di araranjeunna. Madum tupihim selagi abdi langgeng di araranjeunna kasaksian ku Gusti teu pernah asana abdi nitahan ibadah ka abdi. Ya kitu Gusti nyanggakeun sadaya-daya. Madum tupihim. Atuh guniaeun Gusti ge tama supaya kajahoan ku umat-umat Kristen. Nu mentak loba jasa. Ayat ieu ketika dibuka di Barnabas anu asli puluhan, ratusan, bahkan ribuan anu asup Islam. Diurang ge diurang. Aya jelema nu memperbandingkeun Al-Qur'an, dibacaan gonyana Al-Qur'anul Karim. Setelah dibaca pas caritaan-caritaan nu mengena ka Kangjeng Nabi Isa diakurkeun jeung anu aya dina Injil Barnabas. Asli Injilna ternyata bener loba nu asup Islam. Nu mantak kuari Injil Barnabas teu meunang dibaca, di UGM disimpen. Teu meunang kecuali orang-orang tertentu, kelas mahasiswa, dosen-dosen anu kira-kira kadeuleunan can kuat dina kakristenanana teu meunang maca Injil nu asli lantaran petunjukna titah iman ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dina Injil geus dijelaskeun ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Wahai umat kaula, engke jaga bakal aya seorang nabi ngaranna Nabi Ahmad. Kula geus teu aya iman anjeun ka dinya. Geus dijelaskeun. Mentok loba jasa anu arasub Islam. Ta ieu ketika ieu nya ge ngageter-geter, nya ge sieun. Kumaha tuh selanjutna? Falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim. Barang Gusti ngangkat ka abdi ka luhur langit kunta antar raqiba maka aya Gusti teh anta Gusti ar-raqiba nu ningali nu ngaraksa ka manusia li amalihim kana amal-amal manusia. Wa anta ala kulli syai'in syahid. Gusti pan maha ningali, Gusti pan maha nyaksian kana keseluruhan manusia tina ucapanana jeung tina pagaweanana. Sabada abdi diangkat cik urang mah Gusti hampura abdi pan Gusti abdi teh diangkat lantaran disalametkeun ku Gusti tina kejaran-kejaran orang Yahudi. Akhirna abdi mapan diangkat disalametkeun ku Gusti aya manusia nu sarupa jeung abdi nu dianggap abdi kumanehanana dibunuh disalib. Abdi mapan atos teu aya urusan jeung manusia. Setelah abdi nyarita di manusia melalui mukjizat besi aya nu teu percaya
Abdi ngajak ke manusia supaya ngimankeun ka Gusti, percaya ka Gusti, nyembah ka Gusti. Kemudian abdi dikejar-kejar, abdi disalametkeun ku Gusti, diangkat ka langit ka opat. Tah ini jawaban abdi geus teu berurusan deui jeung manusia, nyangakeun sadaya-daya. Ucapan manusia, pagawean manusia, pan Gusti taman nu nyaksian. Gusti nu gaduh dibalikeun deui ku Kangjeng Nabi Isa. Atuh mangga kumaha Gusti? Pan sia cuma malikeun ka aing cek pangeran. Itu Gusti, ya ku Gusti sadaya-daya. Pan Gusti mah kunta anta raqiba alaihim li amalihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Atuh mangga nyangak ja abdi mah tos teu berurusan. Eta mah jelema aju mangeranan ka abdi, mangeranan ka emak abdi. Atuh Gusti eta mah anu nyaksian jeung nu ningali. Atuh jelema aya anu iman bae ka abdi sebagai rasul. Gusti teh pangeran atuh Gusti, da Gusti nu ngaraksa eta mah. Ieu mah abdi mah geus cuci tangan bae sabodo Gusti bae tah. Tah Kangjeng Nabi Isa ge cuci tangan. Geus abdi mah sabodo Gusti bae tah bae urusan Gusti. Abdi nu penting mah ngalaksanakeun tugas ti Gusti. Turun ka dunia dibere abdi teh pangkat nabi, diangkat jadi rasul, abdi terus bae dakwah. Nitah ngaimankeun ka abdi sebagai rasul jeung ka Gusti sebagai pangeran. Abdi diangkat geus teu berurusan deui nyangakeun sadaya-daya ka Gusti urusan manusia. Ucap tingkah jeung pagaweanna da Gusti anu Maha Syahid, Gusti anu Maha nyaksian, Maha ningali. Tuh tanya bae tuh umat Kristen. Tanya bae tuh umat Katolik. Tanya bae cek Kangjeng Nabi Isa, nu ngimankeun anu percaya mangerankeun kabeh. Tanya. Geus kelabakan. Cek umat Kristen awas ya bakal ditanya aing mana kelompat ka mana tuh ya. Aing mana kelompat ka ditu ngajauhan seuneu di ditu. Ka belah ditu seuneu keneh. Belah ditu. Di ditu deui seuneu aing geus ka ditu. Seuneu kabeh ieu mah moal bisa ieu mah ka mamana ge. Aduh cek cenah jadu urang kunaon baheula nya kunaon ngimankeun ka Isa sebagai pangeran. Dia pangeran mah Allah horenganan. Atuh sia teh atuh aing pan diajakan ku pastur-pastur dibere mie hari itu. Deres di Banten mah teu titah ka Isa mie ge titah ka atut doang. Ayo sia tah gara-garana kos kitu tah mangkaning ieu urang di narakana saneng-neng ieu mah. Ge teu iman ka Allah pan ieu mah urang mah kafir ka asupna. Ayo coba teangan pastur-pastur urang pecit. Pecit. Wah, pastur di teangan. Wah. Cak pastur teh pan aya saluhureun kula paus. Aya paus. Aya kardinal kabeh. Panggil. Padahal kan paus mah nyahoun. Nyahoun nya nama pan maca Barnabas asli. Begitu dibaca kunyana ditutupan. Bahkan kunyana di Cana anu pasti bahasa aja cetrek mah nyaho. Jadi kitu teh naon ngaranna sepeda cetrek atuh. Tukunyana teh geus dikaburkeun we pokona mah teu dijelaskeun, dicetrek. Dilem. Wah, geus ambalayah umat Kristen teh. Waluh luar biasa Katolik ambalayah terus. Anu ngadeketan ka kiai kiai duh baheula mah kami teh aya kitu ngahina ka kiai teh adek nyeun gereja ge kami teh diudag-udag goreng bener kiai teh coba usulkeun we coba ka pangeran pangusulkeun kami pangnyalametkeun gitu ku ari mah percaya bahwa Muhammad teh nabi bahwa pangeran teh Allah bejakeun kami hayang salamet gitu tapi padahal seri hitutan sia ku aing keur ieu sia cek kiai teh aing datang ka ngerahkeun manusia da ngajagaan sia napan pas sini rame luar biasa aya nu dihandapeun listrik aya nu dihandapeun gardu aya nu dihandapeun tangkal caringin dinya tah mah kuaring ke moal aya panas sedengkeun panon pengen sadepa sakieu padon poe masyaallah
Harapan Kristen majeng Katolik Protestan teduh Nabi urang Sugan mah bakal Pangeran urang Isa Sugan mah bakal nyapaatan anu baheula salib-salib teh cekna teh penebus dosa orenganan urang nu salah baheula mah penebus dosa manehanana teh klip sangra baheula zina jeung Suzana eta teh kapan datang ka ditunya nama kapatikan dibeli mawa duit 10 miliar cek dina bebas dosa maneh silahkan dek melakukan deui bae ge coba eta terketahui di Indonesia klip sangra zina jeung Suzana anu di luar biasa di Indonesia di bahaya-bahaya datangnya na kapatikan eta teh anu gegedena mah misinya na teh nek supaya umat manusia di Indonesia supaya lurutannya zinah ge bisa ditebus dengan 10 miliar saja bahkan adu tawar cek dipatikan tidak usah terlalu mahal cukup 10 juta saja sebab anjeun mah ieu adalah bintang film ternama eta teh supaya kieu di Kristen mah horenganan bisa ditebus abeh jelema arasuk Kristen tangkorak Susana goblok tapi sugan urang Cikupa aya nu katarik ya teu henteu sugan aya di Balaraja nu katarik atuh henteu ih atuh sia-sia aing ya aing mah teu wau ka Susana sia aing mah oge ka Susana tetangga aing eta mah turang deui eta mah masalah eta mah teu eta teh dakwahna Kristen mah saperti eta wow datang kepatikan ka ditu di expose di berbagai media di televisi diberitakan akan keberangkatan klip sangra dengan Susana akan menebus dosa beliau berdua lantaran telah melakukan zina sabada kali zinana cukup dengan 25 kali bae cenah sesuai jeung Nabi urang tolol teu budak nah eta terketahui urang kabehan kabeh dunia nyaho dakwah Kristen teh seperti eta tapi umat Islam di Indonesia tetep teger atuh nyana aing sugan aya anu katarik nya henteu paling je budak leutik bae ngomong kieu nyana mah eta dosa bisa dibelinya cek nya teh heran pan dosa sih bisa dibelinya emang nyana eta pangeran saha budak leutik ge ngomong kos kitu tah alhamdulillahirabbil alamin berkat Habib kiai-kiai dakwah unggal mulut dakwah unggal rajab sehingga disingade deres budak letik ge ngomong kan dosa sih bisa dibelinya atuh ngeunaheun nu sugih kos kitu atuh nu sugih mah meureun moal anu ka nerakanya emang neraka nu saha sih nu paus apa anu Allah sih tah budak letik di urang tah alhamdulillahirabbil alamin Masya Allah, ay budak letikna caang hatena, ay kolot, teu salat. Dibalikeun ku Gusti Allah. Riweuh engke umat Kristen di akhirat. Kangjeng Nabi Isa na cuci tangan. Pernah aing gasia nitahan bahwa aing pangeran. Teu bisa ngajawab. Saha anu nitahan aing pangeran saha anu nitahan bahwa bunda ibu tercinta Maryam ia adalah pangeran kan teu aya sia iraha mimitina kunaon atuh ketika aing diangkat ka langit aing dinobatkeun sebagai pangeran saha tanu nganobatkeun pangeran sabodo sia nafsi kabeh nabi nafsi urusan kula urusan sia Masya Allah إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم Wallahu a'lamu bimaradi cek Kangjeng Nabi Isa Gusti intu azibhum lamun teh mah Gusti nyiksa ka manusia-manusia nu ngajadikeun pangeran ka abdi anu kalalupur ka Gusti atuh nyangakeun tamadek disiksa ge painahum ibaduk jaeta mah manusia teh hamba Gusti israhkeun ka Gusti panwa anta malikuhum Gusti nu ngarajaan tatasarrufu fihim kaifa syita
anu ngolah nu molahkeun teh Gusti kumaha kayang Gusti latirodo alaika teh aya anu bisa ngalawanan ka Gusti kumaha Gusti bae boro-boro eta sangkilang aya angin bae ge aya angin teu bisa ditahan sanu bisa nahan sakurang angin ulah ka dieu waktu kadinya mah kadinya bae tangkal kalapa kacabut tangkal asem kacabut komo tamah kandang embe mah wah cabut saha nu bisa nahan latirodo hakikatna mah urang ge da kitu keneh ieu dengan urang mah dibere pikiran ku Gusti jang mikir jeung akal sabenerna mah urang ge jumud ge mun pikiran jeung akal mah ngan aya akal jeung pikiran jang mikir saha si pangeran teh etalah ngagantungkeun siksa Gusti Allah cek Kangjeng Nabi Isa andai kata Gusti rek Isa ka manusia nyangakeun sadaya-daya lantaran tamah hamba Gusti ieu kumaha kersa Gusti dikuade kieu ge andai kata Gusti rek kahampura wa intagfir lahum Gusti rek kahampura atuh painaka antal azizu maka Gusti ma anta Gusti al azizu nu maha gagah al hakimu nu bijaksana nyangakeun sadaya-daya cuci tangan teh bener-bener sieun jasa Kangjeng Nabi Isa eta umat-umat anu mangeranan ka abdi jeung ka ibu abdi ngajadikeun pangeran ka abdi andai kata ku Gusti rek disiksa tamanya ngakeun ja hamba Gusti ieu andai kata deuk dihampura atuh emang Gusti mah pangeran tukang ngahampura al azizul hakim geus kesimpulanna manu penting mah abdi bae salamet Gusti sabodo tah mah urang sumarekon mah sabodo bodoh bae geus dokona mah tuh paling cek Gusti teh wahai orang-orang Kristen yang ada di Indonesia pernahkah Anda dilindungi oleh pejabat siapa yang pernah melindungi Anda dan melangsungkan pembangunan Kristen marunculnya abdi berlindung ke bupati sehingga bupati bisa tanda tangan ya Gusti gitu keneh ke gubernur gitu keneh ke presiden nah iyalah persekongkolan dakwah batil anu dihayukeun eta anu bakal milu jeung kafir-kafir menuju neraka sakitu bae mah lain lalagaan ieu mah Kangjeng Nabi Isa ge cuci tangan Kangjeng Nabi Isa anu dipangerankeun naon kitu ngaranna cuci tangan intu azibhum fa innahu ibaduk cak Kangjeng Nabi Isa Gusti abdi mah hendak bebersih abdi bae ulah ka bawa abdi mah ulah ka ciwit ka bawa daging mung disakompet daunkeun andai kata eta umat anu ngaku pangeran ka abdi mangeranan ka abdi jeung ka ibu abdi andai kata ku Gusti erek disiksa atuh nyanggakeun jata mah nu Gusti ieu beuleumeuan Gusti meureun tah mah besi ku Gusti dek dihampura ya aya Gustian didinya ngan musyrik doang atau emang painaka antal azizul hakim Gusti mah maha gagah maha bijaksana nyanggakeun kumaha Gusti bae kumaha ta Gusti ngomongna qala Allahu hadza yaumu yanfa'u shadiqina sidquhum cek Gusti Allah wallahu a'lam